Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dina danget ayeuna urang tiasa tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Kumaha sararehat sadayana? Alhamdulillahnya mudah-mudahan we sadayana sing sararehat salamina. Sakumaha anu ku ibu didugikeun dina lawungan kahijinya kanggo materi anu bade dikapayunkeun pangpayuna nyaeta perkawis dongeng. Indikator nu hoyong dihontal dina pembahasan dongeng ieu aya 3. Anu kahiji, urang sasarengan maham teori perkawis dongengna. Teras nu kadua, engke saatos paham teorina, ku ibu diarahkeun kanggo praktek nganalisis unsur-unsurna. Sareng nu katilu, engke masing-masing ku ibu dipiwara namina teh dipasihan kasempetan kanggo praktek ngadongeng. Janten saurang-saurang ke praktek ngadongeng gitu. Anu kahiji tina teori dongeng, urang ngabahas perkawis ciri-cirina. Ku ibu ieu diserat aya 6 halnya ciri-ciri dongeng. Anu kahiji anonim teh henteu kacatur gitu nya, henteu kasebat-sebat sahanu ngarangna. Teras nu kadua rekaan, nu katiluna kalebet kana sastra buhun teh sastra kapungkur jadi tos lami. Teras nu kaopat sumebar secara lisan, janten dongeng mah turun-tumurun gitu nya. Teras nu kalima seueur versi lumasar kana pola nu tangtos. Maksud pola nu tangtos teh janten aya strukturna gitu nya, dikaitkeun sareng strukturna, aya bubukana eusi sareng panutupna. Janten sanaos seueur versi polana tetep sapertos kitu. Sareng nu kagenep ngandung unsur pamuhalan atanapi naonnya henteu logis gitu nya, henteu lebet akal. Anu salajengna patale sareng papasingan dongeng atanapi klasifikasina. Ieu diserat aya 5. Nu kahiji legenda, teras nu kadua fabel, nu katilu mite, nu kaopat parabel, sareng nu kalima sage. Mangga engke ku masing-masing dilengkepan teorina nya bari meraktekeun literasi. Naon bentena di antawis anu 5 ieu? Tah, nu salajengna ngobrolkeun unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng hakikatna sami wae sareng unsur-unsur dina karya sastra sacara umum. Janten aya unsur intrinsik, aya oge unsur ekstrinsikna. Unsur intrinsik berarti unsur nu aya dina eusi eta caritana, samantawis unsur ekstrinsik berarti unsur-unsur nu aya di saluareun eta carita. Tah, ieu ngobrolkeun tadi unsur-unsur intrinsik dongeng sakirang-kirangna aya 5. Aya jejer atanapi tema, teras galur caritana, anu katilu palaku sareng watekna atanapi pasipatanana. Teras nu kaopat latar sareng nu kalima amanat. Dina latar teu kenging hilapnya, janten ngawengku 3 teh nya. Aya latar tempat, aya waktu sareng kaayaan atanapi suasana. Nu salajengna ngobrolkeun unsur ekstrinsik dina dongeng. Dipatalikeun sareng kasang tukang rahayat atanapi masyarakatna. Di dieu engke urang tiasa maca atanapi nganalisis gitu nya kumaha ideologi, teras kaayaan sosial, kaayaan politik, kaayaan ekonomi sareng norma nu lumaku, janten nilai-nilaina sapertos kumaha gitu nya di masyarakat nu aya dina eta dongeng nyalira. Anu panungtung atanapi nu pamungkas tina teori dongeng ngobrolkeun fungsina. Fungsi dongeng seueur di antawisna kanggo media atikan atanapi pendidikan. Teras tiasa janten sarana hiburan oge atanapi rekreatifnya. Teras tiasa janten oge kanggo media protes sosial. Sarana nepikeun tujuan atanapi maksud. Tiasa oge kanggo ngarakeutkeun iketan antawis sepuh sareng nu janten putrana. Biasana kan pami wengi gitu nya bade bobo
imajinasi, jadi daya kreativitasna kaasah gitunya ku ayana dongeng eta nyarira. Sakitu heulanya kanggo teori dongengna, engke kanggo hal-hal sanesna anu patali sareng teori dongeng, upami aya nu kirang paham tiasa didiskusikeun